Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing guguh teuing pare ngalana di barasehan, teuing tunuh teuing capek ngajawab salam rada eueuhan. Nu nalaukna karamba parab hayamna cecepe, nu dariuk omong loba ngajawab salam teu tamat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliya wa kafa billahi sahida. Bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma fa inna asdaqal hadis fi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala fi kitab Islamun Nawraq wa minhu mayad'unahu muraqaba liqaunihi min hujaji qadrukiba. Langkung dipayun hayu urang sadayana panjatkeun puji sareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Rehna atas dasar dipaparinan kesehatan jasmani sareng rohani, didorong ku kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana tiasa hadir, tiasa kempel, tiasa ngariung dina ieu tempat. Tanpa didorong ku kudrah iradah Allah, urang moal tiasa hadir, tiasa kempel, tiasa ngariung dina ieu tempat. Sadayana aya anu tibelah ranca seel, tibelah selajamena, oge tibelah cijamena, datang ka dia tempat ya, eta teh hasil kudrah iradah Allah. Allah ridho datangna urang kana ieu tempat. Terus kumaha anu maksiat, kumaha jalma anu tara salat, eta hasil kudrah iradah Allah sarua. Anging pertanyaan nu kaduana, Allah ridho teu kana eta maksiat ya? Aduh. Salawat mi wassalam pamugia Allah curah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, ka tabi'in tabi'atna, kabeh dieuna ka urang sadayana selaku umatna. Pamudah-mudahan termasuk golongan qaumun alladzina yatuna mim ba'di yu'minuna biwalam yaron. Amin gitu Pak. Ih kos ngomong dia umat Kangjeng Rasul teh. Hareung teh dia umat Kangjeng Rasul. Naona teu teh amin. Teu ngarti apa kumaha ieu teh? Kali deui Kiai. Kali deui. Kangjeng Rasul Pak, Bu, bakal nyapaatan kanu jadi umatna. Nu kumaha nu disebut umat Kangjeng Rasul teh? Apakah setiap jelema Islam eta umat Kangjeng Rasul? Kumaha nu teu iman, kumaha kafir, kumaha pamarentah anu asok ngadahana bansos? Apa eta umat Kangjeng Rasul?
ke Kangjeng Rasul Pak Bu anu disebut umat kaulama qaumun alladzina yatuna mimba diuminuna bi walam yaroni. Hiji kaum anu datang nasa geus kaula teu aya eta kaum teh can pernah ningali kaula, can pernah ningali kaula, can pernah ningali kana kaula, tapi eta kaum teh iman cenah Pak, bahkan ngagungkeun ka kaula saur Kangjeng Rasul. Urang nu dimaksud amin ya robbal. Kopi. Berat. Tehilap ke Bapak protokol anu asal semasihan waktos kasimkuring kita jumarios dina ieu waktos sok sanajan bari ngadadak ieu teh da aduh. Urang doakeun ieu protokol amek-amek oge ka protokol naikeun abi aduh kudu didoakeun. Urang doakeun ieu Bapak protokol pamudah-mudahan masing ditaekeun darajatna ku Allah amin ya robbal alamin. Oge tehilap ka para ustad, para kiai, para ulama. Urang doakeun pamudah-mudahan ieu para kiai masing dipanjangkeun yuswana amin 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 amin. Timbul weh pertanyaan, kunaon ieu kiai, para ustad, para ulama ku urang kudu didoakeun panjang umur Pak? Kunaon cing? Sabab neangan gaganti kiai mah hararese Pak. Heuh neangan kadus mah babari atuh. Neangan kiai mah hararese buneangan calon kiai mah atuh ayeuna tingali pondok pesantren ieu sakitu gedena tapi nu ngeusian eueuh berarti ieu teh tanda jelema armungeun ngaji. Benten ayeuna jeung neangan calon gaganti pamarentah mah babari tingali enak nu jadi RT, jadi kadus, jadi kepala desa, jadi presiden teh babari ngababadeg nu hayangeun jadi pamarentah mah. Heueuh belaan silih kadek silih paehan geuningan cenah di batur mah. Hayangeun jadi pamarentah teh. Kunaon sababna make hayang jadi pamarentah? Sabab gajina badag jadi pamarentah mah. Heueuh. Ai kiai mah gajihan Pak, matak jelema armungeun jadi kiai. Jadi kiai mah paling gajihan oge tina ngurepkeun anu maot. Ngurepkeun anu maot. Lamun di daerah Simkuring mah di ditu di Kalibuner ngurepkeun anu maot teh paling mereka kiai 100.000. Jadi gede atuh. Heuh, leutik. Can dipotong teh heuh. Aya di dieu lamun ngurepkeun anu maot kiai sok dibere amplop sabaraha? Hah? Hiji amplop nama atuh. Ngan duitna meureun. Sabaraha 100 lah nya? Heeh. Hah? 20 leutik atuh meureun lamun bulan aya nu maot hiji 20.000 gaji kiai deh kan. Leutik gaji kiai mah nya atuh ayeuna urang doakeun dia di Kampung Ciwangi, Slajame, Cijame, Rancaseel sing badeg anu maot. Heuh teh. Amin. Ngarah gaji kiai badag lumayan lamun 10 aya nu maot meureun kali 20.000 naon bisa eutik deh kan. Atuh ayeuna urang doakeun ieu para bapak, para ibu sadaya, para kiai, para ustad, para ulama anu mangrupikeun suruju dunya wa masabil akhirah oborna dunya oborna akhirat. Urang doakeun ieu para kiai urang khususna guru urang sadayana selaku pimpinan pondok pesantren Darul Islah. Urang doakeun punten ngadoakeun sanes soal adab tapi ieu nandakeun bahwa urang mika cinta akan menjadi guru. Urang doakeun mudah-mudahan ieu guru-guru urang masing ditambih-tambih maunahna amin. Masing ditambih-tambih kabarokahanana amin. Oke, masing ditambih-tambih ka istiqomahanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teh hilap ka jajaran aparatur pemerintah. Aya we pemerintah? Aya nya mana? Kadus kadus. Urang doakeun ieu pamarentah urang ti kawit RT, kadus meureun nya. Lurah, tika presiden urang doakeun mudah-mudahan masing meunang taufik hidayah ti Allah amin ya rabbal alamin. Tah hadirin sadayana Simkuring ieu moal ngaos, moal panjang-panjang, moal ngaos lah. Da ari ngaos mah kudu jalmi anu berilmu cenah mamatahan mah kudu jalmi anu tiasa ngeun ngaos. Dari Simkuring mah tiasa aing ngaos mah.
ieu teh ngadadak da aya di mah masyaallah ieu para ahli-ahli ilmu hungkul ieu simkuring sok izin sebenarnya mah ieu teh simkuring mah jalmi podo nya titah wawalakokan ki aduh izin simkuring ieu teh keur mah izin aduh guru ya simkuring izin ieu teh aya kudu mamatahan jalmi anu palalinter mah eta aduh masyaallah para ahli-ahli ilmu hungkul nya tapi simkuring ieu arek carita ieu mah ngabahas saalit ganjaran atanapi darajat masantrenkeun budak Pak Bu masantrenkeun budak teh cenah eta teh surga bagianana anu masantrenkeun anu dipasantrenkeun anu naon ngamodalan anu ngadoakeunana eta teh surga bagianana tapi kunaon di zaman ayeuna adekah menang arareueuh nu ngaraji ieu teh omong kobong ageng tah tingali eta kobong di luar sakitu agengna tapi kunaon ieu urang dieu menang areueuh nu ngaji aneh heuh sok dipikiran ku simkuring kunaon urang dieu menang areueuh nu ngaji ari anu jarau aya ngararaji ieu teh aya urang Tegal Buleud urang Japang urang Kalibuner urang Surade urang Sukabumi aya anu ngaraji ka dieu urang Cidaun urang Cianjur Cidaun tuh Mang Oman aya ngaji ka dieu jauh-jauh Pak we 7 jam ka dieu daekeun ngaji ai ieu urang dieu anu salengkah dua lengkah nepi ka kobong meuni areueuh nu ngaji teh kah Koe aneh heuh tiga cina cenah tadi ku haji balik gaji mah jadi anu mungeun ngaji heuh kunaon ieu teh make eueuh darek nu ngaraji anu padahal masyaallah Pak Bu santri nya santri urang bahasa lah saeutik santri teh ieu teh calon wali atuh da santri mah sok aneh eueuh bejana wali tina jurusan kuliah tina jurusan sakola eueuh santri mah santri wali calon wali ya teh calon ulama calon ustad lamun aya kiai atanapi ustad lulusan sarjana lulusan sakola lah ustad naon mah timpan gitu nu kitu mah ustad tahu bulat dendam rok tah gigireun badak nya tapi di eueuhan ya jerana mah kitu tah eta kiai-kiai zaman ayeuna loba kieu kitu teh lah dendam lama omong mah teu masantren teu naon ujug-ujug kiai hadis 2 jadi kiai ya goblok eta hayang jadi kiai sembarangan dewek kan geus sabaraha taun di dieu aduh izin kiai teh cenah ngadon sare cenah tapi tong ditingali sarena santri walaupun santri ieu nya di kobongna purah sare tara ngaji tapi masya Allah eta bodoh hayang teh ieu gaduh murang kali anu soleh hayang nah pasantrenkeun atuh hoyong-hoyong wadul ieu mah di pasantrenkeun henteu kesantri koret ke rok ngan di sakola ai karena sakola masya Allah kunaon ngabrol ngal isu karena sakola deh kah kos sirarbini tapi ai kamasan kena masantren kumaha make areueuh ieu teh geus baru tuh ilmu agama ieu teh geus berat itu aduh iya mah berat ngongkong daya isi gigir ya kan jaga ya jaga aya gigireun rok gigireun rok aduh teu gua teh seri aduh atuh aya nama kieu we Pak Bu tong boroning nya anu masantren teh budak-budak masyarakat biasa budak-budak naon jalma-jalma nu awamnya aya nama budak kiai disakolakeun dikuliahkeun Pak Bu jadi arek di mana picontoeun ka masyarakat cenah arek naon di pesantren budak kiai na oge dikuliahkeun tah gitu tah sakitu ti si Mahdi kan nganyungkeun dia punten wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.